Kumaha wargi-wargi katampi laguna? Kata pipisan atuh Bang. Wow. Mah ka wargi-wargi, Bang. Mana wita ka abi. Jadi wargi-wargi sadayana tadi sababaraha tembang paratos kasangakeun kanggo wargi-wargi sadayana. Masih di program Sunda Musik Ngajampari. Tapi ngomong-ngomong, Wijaya Prabu teh nuju di mana ieu teh, Pak? Iya kalau resan pengennya di daerah Sukarame lah. Nah, Sukarame. ieu teh Sukarame Lebetna desa Sindang Panon. Oke, orang Sindang Panon. Berarti kecamatan Banjaran. Wah, mantap. Payuneunana aya Kamasan. Pom bensin Kamasan terkenalnya. Paling samping Kamasan. Iya, pamieu jalan Sindang Panon. Wow. Jadi memang wari-wari sadayana Wijaya Prabu ayeuna alhamdulillah di salah sawios tempat jus nu aya di daerah Sukarame Sindang Panon. Wow. Tapi aya anu menggelitik sudah ini lila teuing Kang. Ya. Kan ini payu luar biasa. Ya, narsum teu aya. Ayeuna mah ieu Wijaya Prabu teh penasaran. Ieu naon maksudna jamparing jus ari Abah? Sarua meureun Mang sigana mah. Ieu sanu punyana ieu. Ieu dipasahan. Ieu masalahna sarua jeung program kita, Bah. Benar. Tapi perlu dituntut teh. Ya perlu lah. Kamu teu dituntut mah malu lunas. Maksudna tuntut naon? Mayar. Tuntut tanyakeun. Tanyakeun naon sarua jeung program urang. Nah, jadi ieu caritakeun jamparing jus teh nu saha ieu? Iya, jamparing jus teh isi hoyong terang. Geus geus caang. Terus jalan-jalan babai pada gariring. Sarua pisan. Disarwakeun jeung jus resak, Bah. Jadi Jika nama sa program aja. Bener, berarti ieu mah moal salah. Abah ngeprank abi. ngeprank. Berarti ieu nu Abah. Lain. Nu Abah. Ngan pedak teu make Abah Agus Sungkul di dieuna tah. Jadi wari-wari sadayana Wijaya Prabu di prank. Wijaya Prabu aya di tempatna jamparing jus kagungan Abah Agus, luar biasa. Cabangna aya 20. 20. Cabang olahraga hungkul. Angkat besi. Angkat badan. Wow. Tuh. Asep. Dadang. Dina cuaca kieu cocoknya emang seblak atau jus nu paling rame? Sadayana ge sae. Oh, saya. Alhamdulillah. Wow, keren. Karena cuaca menuju mendukung lah itu. Luar. Omset sehari berapa tuh? 1000. 1000 naon maksudnya? Ya maksudnya 1 juta. Sehari 1 juta, Bah? Ya. Nah ulah. Kurang lebih kok. Ulah. Kaget. Lain kan. Kaget. Hari ketinggalan mah jarang gitu, tapi alhamdulillah. Tapi Bah asli Wijaya Prabu nembe uninga yen ternyata jamparing teh ngagaduhan jus. Kitu mah atuh Wijaya Prabu ngapoe ka dieu. Ieu teh aya seblak, aya es krim oge. Es krim aya, jadi Es krim. madu badu ya ge aya. Wow. Mantap. USA Landung aya. Boleh dicoba semuanya? Boleh. Wari sadayana alhamdulillah Wijaya Prabu kita salah sawios kru jamparing kami nuju dina sapertos kieu kita kameramen tapi ternyata ngagaduhan tempat usaha anu luar biasa. Wow, tah ieu teh kena dicontoh Bah ku urang sadayana teh kumargi memang pami ngandalkeun hiji pacabakan naon moal tangtos kirang lah. Tapi kedaya kegiatan anu sanesna kitu juga Wijaya Prabu kan salian ti ngahos oke pan alhamdulillah enak teh nernak tuyul. Tuyul teh singkatan. Naon tuyul teh? Tuyul teh singkatan eta teh. Singkatan juga ST. SMP. Itu bodor kalung mah ETH. Aduh, wargi-wargi sadayana. Wargi-wargi anu hoyong nyobian jus nu aya di daerah Sukarame nya. Jalan Sindang Panon. Jalan Sindang Panon tiasa we langsung ke diri aya jus jamparing jus. Di Google Maps aya. Woi, pesen gitu maksudnya lewat Google Map. Sana. Itu ganti pesen lewat Google Map. Manya owner nyobian jus. Lain nyobian ka bapawakeun gitu. Tadi nama naon dia? Ieu naon detektif. Apa itu detektif? Detektif itu naon? Jadi ieu naon nyamar. Oh, nyamar. Apa pesen naon ieu? Ieu kaweni. Wah, buah kawani siap. Kaweni. Bang nyangakeun lagu heula. Mending ge ayeuna mah urang hiburan heula. Hmm. Nya
Ya, Jamparing, jalan-jalan pakai bayang keliling. Wow.